payun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Esa. Anu mana masihan hidayah sareng inayah ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel dina acara ieu ka kaayaan sehat wal afiat. Dina waktos ieu abdi nerangkeun tentang tema kebersihan. Nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat jeung manfaat. Ngajaga kesehatan. Nu mana urang sadaya teh kedah wajib ngajaga lingkungan sekitar urang sareng awak nyalira jeung urang sadaya tiasa ngajaga kesehatan tina sagala rupi panyakit nu aya. Kumargi kitu, urang sadaya kedah ningkatkeun carana pola hidup nu sehat kanggo kapayun hidup urang sakalian di awitan ti ayeuna. Siga anu pernah diterangkeun dina salah sahiji hadis, Aina dofatu minal iman. Anu hartosna teh kebersihan sebagian tina iman. Anu mata kudu dijaga ku urang-urang. Sebagai umat muslim anu taat, anu gaduh keimanan di jero hate, urang tangtu urang teh kudu bersih sareng suci tina sagala kotoran atau najis anu nyebabkeun urang jadi suci. Allah Subhanahu wa taala mah resep kanu hamba anu merhatikeun jeung ngajaga kebersihan. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, diri urang sareng lingkungan di sekitar urang. Tapi kebersihan eta teh rupina macam-macam. Aya anu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadayana. Sebab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih mah nya percuma. Matak dimulai ayeuna, hayu urang ngabersihan sagala rupina sareng ningkatkeun pola hidup sehat kanggo urang sadayana. Cekap sakitu abdi nyanggakeun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi